Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Ki Demang Gunung Halu dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Tante Dila. Tante Dila. Kumahanya Tante Dila teh lalakonna. Ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu. Namung sata acana dilajeng kadi ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo setiap jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur ka palawargi sadayananya bari masak niseuh gegerohna kanggo ibu-ibu nya bari bapak-bapak bari santai nyi kopi di rencangan ku Nyi Siti. Bari pikiran mah mikiran Nyi Empat teh bapak-bapak teh nya. Oge di padamelanana di tempat konveksi, tempat ngajahitna nya, tukang ngapu, tukang ngobras, tukang motong, tempat cukur, di kendaraan nya bari nyupiran, di kantor. Pokona makum kadulu-dulu nu aya di lemur barai nu aya di kota oge di pangumbaraan. Di luar negeri oge seueur. Teras ulah hilap di like di komen, awas mun teu di komen tingalikeun di cegat sia ku jurig aya sakacamatan. Dilaporkeun ka Padedi pokona mun teu like teu komen teu subscribe nya. So pamina ngaraos kahibur ki pedaran dongeng terus hoyong nyawer ka Mang Ian tah aya nomor danana di dieu nya. Gitu. Kita membuah kanyaahnya karya dina setiap dongeng supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabanungan ieu lalakon Tante Dila. Sateu acana bilih aya nu hoyong pesen kaos Kakang Imang ka Ayah Imang kaos kisah tanah Sunda ieu mah jang ngaitkeun tali duduluran urang sadayana nya sanes bisnis da da bingung urang. Mangah kaparayun sadayana wilujeng kela wilujeng ngadangukeun brung sore harita nalika Kang Imang teh balik kuliah tuluy balik ka kosanana aya nu ngageroan si tante ngaranna teh Tante Dila. Say, coba lihat nih, bagus kan? Cek Tante Dila bari nembongkeun ramu leungeunna anu kakaraganti warna. Keteknya bagus. Maksud saya kuteknya Tan. Temal Kang Imang tuluy tungkul era meureunan pedah rumasa kaceplosan gagal fokus eta atuh da si Tante Dila teh bet make tank top sagala keur mah awak gademol mulus geulis bodasnya der teh make tank top hungkul Kang Imang teh sisai omongna deui si Tante Dila bari jeletot nyiwit kana cangkeng Kang Imang. Aduh, mari Tan,
cekeng teh cekang Imang gura-giru muruka kamar. Tante dilatih anu boga kamar kos unggal Kang Imang balik kuliah soka sampak we keur si dengdang ditepas jiga anu ngahaja eta mah ngadaguan mun pareng anjog manehna teh siga nu ato ngabagea bari jeung kumelis pan geulis memang adi tante dilama pokona mah dasar ganjen lah tante dilamanya sok asa era sakapeung Kang Imang teh da Kang Imang teh siga nu nganggap kabudak anu butuh perhatian padahal si tante sorangan nu hayang diperhatikeun sakapeung mah Kang Imang teh sok asa jadi anak emas lat mayar kos oge meuni tarapisan ngambek eta si tante Dila beda ka si Ujang Ikromnya jeung ka si Dadang mah beda teh sakitu kaliwat sapoe eta si tante Dila sok nyarekana teh nepikeun kalaklak dasar curugna bentik-bentik we tutunjuk nulak cangkeng sabelah ngomong capetang lir kacang dingang kajang sedengkeun Bah Dadang anu dicarekanana mah ukur ngeluk tungkul mikiran anu boga kacang mun seug katinggang kajang eta oge cek si Ujang Ikrom we nu ngaku sorangan pas dicarekan ampun ya beda ka Kang Imang meuni di anak maskun kaliwat sababaraha poe ge saminggu ge tara ieu amek da teh teuing sigana teh aya perhatian naon nya ka Kang Imang pilih kasih Gusti nu agung. Ari si Arif Bahtiar mah pas ditagi teh ku si tante Dilanya ukur lungas lengis we pasemon si Arif Bahtiar mah menipi karunyaeun tarawani nembal sakecap-kecap acan dasar si Arif atuh penipu ulung cicingna teh ieu ukur acting sajeroni ngadengekeun si tante Dila ngacacang eta panonna si Arif mah sok meletet kana belahan kutang cek Kang Imang eta boga sobat teh meuni gararejul kalan-kalan pika amekeun tapi mimineng nama sok pika seurieun beungeut si tante Dila teh geulis atuh jiga artis komo di upgrade ku make up ngan moal ngomong we beuneunan Kang Imang teh mun seug sarimbag jeung Sophia Lacubana mah inggis anu pingkeun dongeng de panasaran tuluy mukaan profilna eta awakna si tante Dila teh coy beuh dempon pokona mah cek Kang Imang eta ge nya menggoda si tante Dila teh alatan mineng senam jumba pikabitaeun jogging tara tinggaleun eksentrik pokona mah nyitak pisan make setelan aerobik nyentrik menarik matak ngulisik anu leutik cunglik laju bentik naon eta teh najan geus aya umuran tapi tante Dila teh matak oyag di pikiran nerkom disingkatna teh ABG asa beuki gregetan ceuk beja mah si tante Dila teh istri simpanan bule Australia ngan Kang Imang tarapisan panggih jeung salakina sakitu kos teh geus ampir sataun buah-buah da eta mah ukur beja da sigana mah si tante Dila teh randa anu resep daun muda apal Kang Imang ge sabadana mah malah yakin yen si tante Dila teh siga nu aya hate ka manehna tapi rumasa ari urusan awewe mah Kang Imang teh eueuh kawani nyaan ukur hayangna wungkul batik kumerot jeung kumejot
Dina sore anu sejena deui sarua basa harita teh Kang Imang balik kuliah. Go ka kontrakan kosanana teh nya panggih deui jeung si Tante Dila. Say, lihat nih, Tante turun 3 kilo. Pokna gula kilek siga artis foto model we. Berpose di hareupeun kamera bari jeung puputeran sagala rupa tate. Nempok kitu mah eta Kang Imang teh meuni hayang jadi tukang syutingna. Deuh, eta dina hate Kang Imang pokona marek di syuting nu sabener-benerna syuting. Iya Tan, seksi. Cek Kang Imang kaceplosan deui. Serius ini teh? Beneran? Si Tante Dila beuki centil we. Ucad ace, kucap kicep. Iya Tan. Temal Kang Imang halon. Teu wani neuteup beungeutna, ukur tungkul nahan hate anu tagiwur. Duh eta tank top. Pinarep nyeungseuh. Duh eta hot penny. Matak nyeblak, matak burantak otak. Aduh aing jadi omes kieu aing ah. Jadi hayang ngacak-ngacak. Gerentes hate Kang Imang. Say, kenapa kamu sakit? Tanyana si Tante Dila teh bari nyekeleungeun Kang Imang. Enggak Tan. Cekeng teh cek Kang Imang bari gideug teu poho rada ngepeskeun cekelan leungeunna. Seperti ada masalah. Cerita dong. Si Tante Dila semu ogoan serog ngadeuketan nepikeun ka ieu bencing kieu tah leungeun. Adek jeung buah cengkir sakembaran. Jarum amper pipikiran Kang Imang mimiti nyerelek naik, ti mimiti empeti ngajaul nepikeun kapul. Enggak Tan. Maaf ya, saya ada tugas kuliah ini teh. Cek Kang Imang laju ngaleos. Teu malire ka si Tante Dila anu ngajanteng bari melongkeun. Katempo tina kaca imah manehna teh jejebris tandaning kuciwa. Lung kantong, blug Kang Imang mebeutkeun awak kana kasur, neutup lalangit kamar kosan. Breh teh si Tante nemongan dina sawangan, gugupai anu lebay, maledog imut ku biwir anu sensual anu dipulas lipstik beremburahay. Bajuna si Tante Dila teh tank top, matak molotot, matak ngaroroncot. Nya eta pinarepna nyeungseng red kahanap. Duh, geus hot pendeui wae, hot pisan pokona mah. Padet medet siga leupeut hayang nangkep ti pepereket. Keur anteng Kang Imang ngalamun aya kadenge sora panto diketrok. Tok tok tok. Bro, aya kene sangu euy. Lapar itu oh. Duh, anjrit si sardang deui. Kang Imang hanjelu eta fantasi teh kaganggu. Sanggeus si dadang indit blug deui Kang Imang teh kana kasur, meres uteuk nyungsi alam sawangan nepungan si Tante Dila anu nerkom. Sauklah moal teu dihayonan, kapala ngabayang-bayang aing. Kagok borontok nandingan nu semok. Kapalang belah ngalawan nu kagenitan, sanajan ukur dina sawangan. Tok tok tok, sora panto disada deui. Aduh, Naon deui teh nya? Si sardang ngaganggu aing keur ngalamun ya. Ceuk Kang Imang humandeuar, aral ngadua kalian. Barang panto dibuka. Kasampa si Tante Dila teh keur ajret-ajretan bari jejeritan. Gabrug ngarangkul ka Kang Imang. tikus tikus. Cenah tutunjuk bari jeung teu puguh anu ditunjukna. Tenang Tante. Cek Kang Imang ngalalemu ti ditu nama. Padahal manehna sorangan anu teu tenang. Lu digabrug atuh ku Tante Dila. Nu kademol. Aduh, buah modus ieu mah. Cek Kang Imang ngagerentes. Dasar lebay.
tante tuh takut sama tikus, ay. Si tante dila ogohan bari kekeh nyumputkeun beungeut kana rangkulan Kang Imang. Udah tante, tikusnya juga udah nggak ada. Jujur ya, tante tuh sok kalau urusan tikus mas, ay. Saya ambilin minum ya. Cek Kang Imang bari ngalepaskeun rangkulan. Kang Imang ka kamar, neangan gelas anu bersih asa ku hese manggi, anu nyampak ampir salosin balatak, urut kopi kamari jeung tadi peuting basa kaanjangan babaturan. Gap nyokot gelas, laju ngadeuketan dispenser. Panel dipencet, curulung caina ditandean. Kakara oge ngeusian satengahna, blug deh kadenge sora panto ditutupkeun. Lalaunan Kang Imang malikeun awak. Barang breh teh eta si tante dila geus nyampak keur nyaranean panto. Lain bohong eta Kang Imang molotot mata simeuteun nempo manehna jiga nu keur ngalakukeun tarian erotis. Leungeunna ngacak-ngacak buuk, laju mapai kana bagian pital, tuluy ngagarayam lirih hileud jengkal dina gaya nu sensual. Asli harita Kang Imang ting sarea. Say, Cenah sora si tante dila teh halimpuh nyalusup ka jero kalbu. Si tante dila nyampeurkeun lempangna laun lir macan teunangan, tapi sorot panon jiga maung kalaparan. Kang Imang nepikeun ka ngadeg-deg palawargi. Lain pedah kusieun tapi nahan kalurah hate anu beuki mota, beuki siah jeung beuki rongka. Tuluy ngadeuketan si tante dila teh go pas hareupeun pisan teutupna ganti teu jiga maung deui tapi manja ka bina-bina lir ucing anggora, letahna jiga orai kobra, nampeu hareupeun meh sapacok-pacokeun we. Duh, jajantung ratu ngagebrug, deg-deg pas cenah ceuk Kang Imang teh jantungna geus hayangeun ngarenggas, pating seleser teu beda jeung sensasi roller coaster atawa bangsat nu keur diudag teh geuningannya. aing kudu kumaha geus kieu. Aduh, Cek Kang Imang. Reup Kang Imang peureum ngawasa diri hayang bisa konsentrasi dina satengahing intimidasi birahi. Dedengean Kang Imang bet pilih genti antara celik kenca jeung katuhu. Beh kenca sora setan ngahayonan. Nyumangetan eta sora setan teh orasi provokasi nepikeun ka urat beheungna meh pegat. Sikat sarmang, sikat nikmat cenah jeung setan. Beh katuhu malaikat sorana dareuda. Maksiat Kang Imang, omat eta teh laknat. Duanana ku Kang Imang disuntrungkeun, malaikat ngalimba, setan seuri jumawa. Tapi Kang Imang teh eleh wibawa. Deuh, si tante eta leungeunna beuki ngopepang. Peureum Kang Imang teh teu wani beunta, satungtung can meunang kaputusan. Bingung teu manggih tungtung, ukur tilu pilihan nu aya dina pikiran Kang Imang harita. Ingka, sadrah, atawa ngaranja. Ret ka malaikat nu nutup pinuh panghareupan. Ret di kasetan anu direre teh miraga ka awak si tante dila bari seuseurian. Edan bener eta si tante dila beuki wani. nepikeun ka baju aing dirangsa dan kieu. Kumaha tuh geus kieu? Cek Kang Imang tetep peureumnya. Say, Cenah cek tante dila ngaharewos ku sora nu harosos. Noel sakadang nurani, Noel sakadang naluri. Nah da aing teh lalaki itu nyel akhirnya mah Kang Imang teh ngadadak wani, kawanina keluar ranya. Milih ranya nih Kang Imang teh nya. Gabrug eta sinerkom teh ditangkep ku Kang Imang. Nafsu ngagedur ngawalagar hate jeung eusi dada. Hadena pipikiran mah teu galideur, fokus
museur mikiran taktik serangan balik jeung strategi ngelakukeun agresi atawa invasi. Pan aing teh fans Persib jeung Barca kudu pinter aing lepas tina tekanan lawan ya. Kudu siga Messi gilig pamadegan balik menyerang, alon-alon asal kalakon geus lain papagon, mainkan tiki taka kaki ke kaki agresif eta Kang Imang, tensi tinggi tapi pasti, gap itu gap ieu, dribbling pindah ka ditu pindah ka dieu, si tante dila nepikeun karungsing. Brug Kang Imang di sliding labuh kana kasur bari keukeuh patangkeup, bersih pisan eta mah slidingna teh, dan bukan merupakan suatu pelanggaran. Wasit ngomong play on cenah. Getu Kang Imang teh nyerang deui. Kang Imang bet siga Messi eta. Oh, yang harupan si tante dila ngagiring bal teh aya ku parigel pisan ti defense area maju ka middle area, malah mageus ngaliwatan gadis serang sagala da teh. Sakujur awakna si tante dila teh nu kaliwat disalusur kawuh nafsu anu ngagedur. Hanjaka musuh Kang Imang teh sing horeng leuwih sayaga. Loba lolongkrang tapi beh nama ukur pancingan, antukna malines ka diri sorangan. Kang Imang akhirna kawalahan, teu bisa nadah serangan si tante dila. Tiki taka teguna bandera Barca hiber kaanginkeun, pluk murag di tengah lapangan. Messi gugupai tapi telebay, indit ninggalkeun bari cicir hilan, pating kecewis jeung si Suarez. Kang Imang bener-bener sorangan harita mah nyang hareupan si tante dila anu beuki kamalinaan. Aduh, aing kudu pasrah jiga nama. Cuma ngelawan oge. Anggora geus jadi singa. Anjrit, aing asa dikurihit. Meni eungapna keur jeung beuki ngageter. Goblok ti kamana eta si wasit, ampir-ampiran aing eleh alatan kadese. Kadese aing nepikeun ka juru kamar. Piraku aing kudu ngalempreh. Gerentes Kang Imang harita. Rep Kang Imang peureum, sugan panggih deui jeung setan atawa malaikat, rek diajak jejak pendapat menta ulasan pertandingan. Lebeng si setan jeung malaikat teh woleh teu datang, brai deui beunta, tapi teu lila peureum deui. Tungtungna Kang Imang teh peureum beunta. Kaos tim kebanggaan teh dirowegan murni pelanggaran. Samalah mah kaasupna teh unsur pemaksaan, tapi Kang Imang kalah kangeunahan we. Akhirna Kang Imang inisiatif malik ngalawan dak mung eleh. Brot deui Kang Imang ge males ngarawegan kaos tim lawan. Ngarasa eueuh wasit teu paduli kana aturan, kajeun teuing edan tinggal edankeun we sakalian sina nepikeun ka egang. Moal era da bari naoge era kusaha pan eueuh sasaha. Antukna Kang Imang jeung si tante dila teh kulai atuh papukeut di tengah lapangan, silih serang. Mun seug aya nu lalajo pasti bakal moho sabab ieu teh mangrupa big match nya nu leuwih rame tibatan El Clasico. Injury time langsung extra time, prit cenah ting saha nu niu piriwitna mah. Peluit tanda akhir pertandingan. Break, tulila skor imbang kacamata. Derdoi, najan geus babak tamahan masih can aya nu bobor karahayuan. Tungtungna Kang Imang jeung tante dila teh adu penalti. Kang Imang ngacanteng di titik 12 pas, titik anu bener-bener pas, penalti. Red kasih tante dila anu jadi kiper, lain mah ngabedegak kalakah lolong seran we bari nangtang, gugupai deui kugupai anu lebay. Nye imut tuluy ngiceupan eta si tante dila. Saterusna peureum bangun anu sadra, teu malire gawang anu kabuka,
jika anu balangah padahal ngahaja meres ulah sangkan gera dijebol jeung pastina moal kungsi ditada serenge eta Kang Imang seuri bari mundur sababar halengkah hate gilig buleud payakinan ayo kamu pasti bisa cenah Kang Imang nyumangetan sorangan awas ya ku aing rek diarahkeun tah ka tengah-tengah siap-siap tante sakedeung deui bakal ngajengkang ku aing mun teu ngorondang paling hadapang bari kekerejetan teuing mun kokosodan mah gereneng hate Kang Imang harita kareke asup huluna eta bola teh dor ngadadak aya suara ledakan di tribun stadion. Kang Imang reuwas kitu deui si tante Dila moal salah geus pasti imah ulah supporter anu nyenget kembang api jeung pepetasan barang direret sing horeng panto teh aya nu ngagedoran si tante bingung paciweuh neangan baju kasebelasan kitu deui Kang Imang buka panto cenah sora ti luar kamar teh tarik pisan bari ngagebrag-gebrag panto si tante Dila soak nyokot simut pikeun nutupan awak sedengkeun Kang Imang teu kaburu make calana jeung baju basa panto dibuka paksa di luar kamar kasampak loba jelema sawareh pating kecewis jeung pating cirihil nyeungsirikeun Kang Imang anu bulucun sawarehna deui jiga nu keur orasi provokasi kumaha we si setan harita tangkap kita arak cenah pada nunyu meninggal de pisan sungut harianeun meni eueuh ka nu karunyaeun ka aing ceuk Kang Imang anjelu kuciwa makaning can lempes harita teh nya bola Kang Imang teh masih panjang kabeh sarurak basa Kang Imang jeung si tante Dila diabringkeun ka kantor kalurahan apes pokona mah ieu mah lain selebrasi tapi baris dibere sanksi si tante Dila ceurik rawah riwih bari sanuk-sanuk minta dihambura ka sakabeh warga ngakukeun kaduhung sagala Kang Imang mah ukur tungkul bari nutupan anu ngeluk saluhureun tuur naon nu ngeluk si tante dipentak warga sangka nutup kosanana dalam waktu tempo 2 kali 24 jam lian ti eta oge ditundung kudu indit ninggalkeun wewengkon kelurahan manehna narima teh hese kosan kasebutna ada ukur penyimpangan teh dari imah nu sabenerna mah memang jauh tidinya kitu deui Kang Imang sarua samalah inditna oge kudu poe eta keneh pisan nyaan bener-bener di kartu merah eta Kang Imang diusir keluar lapangan eueuh pamirsa sadayana waktosna parantos teu kapan deui cak urang tuna ilalakon Kang Imang jeung tante Dila nya nu gagal penalti orang tuna dihanyuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui keun da ieu mah ngan sakadar dongeng nya ieu mah da dongeng nya bobot sapanon carang sapakan cak urang tuna dihanyuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum baranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirna Kang Imang harita milih tanteluk nu jadi baturna